Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kago dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya. Hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun jimat pang laris bagian ka genep belasnya ya karya ibu Anok kumaha lajengna ye carios mangga urang kawita nyi ngaleut heula atuh ngahaneutan awak pokna oding sabari ngareret ka Nyi Oning harita anya Kangnya aduh tiris pisan ieu teh Kang ya Akang geus yakin Akang teh bakal patanya ka ditu pokna Nyi Oning tumanya deui jiga nu asa-asa aya rasa hariwang dina jero hate bisi impian hiji pituduh yen jalan teh lepat cenah eta nah ari Nyai ujug-ujug nanya kitu Nyai nya kunaon kitu. Tadi Kang kuring teh ieu ngimpi basa naik dina mobil bus mataksieun Kang ngimpi teh geningan Nyai pira oge ngimpi ulah pati-pati dipikiran teuing atunya kumaha Kang lamun impian teh bener salah sahiji syaratna Kang kumaha naon kitu ngimpina ka atuh Nyai naon ngimpi naon nya kuring teh Kang rek digadabah ku aki-aki eta aki-aki teh disebut jelema pinter teh geuning Kang kuring mah teu hayang Kang ngalayanan laki-laki batur mah komo ieu mah geus aki-aki 7 mulut pan Kang aduh ari Nyai yeuh apan ka dituna ge ejeng Akang ejeng Asep deui lamun nya rek digadabah mah meureun kadigorowokeun wae atuh Nyai naon hesena cek oding kituna enteng ari Nyi Oning mah ukur ngeluk tungkul harita Asep nyampeurkeun Kang cek bisi rek sare mah hayu wae nya di tengah imah apunten we da imah kuring mah mun sakieu kieu na geuningan taya deui kamar ieu teh duh hampurannya aduh teu sawios-wios Asep hatur nuhun geus diajak meting oge kuring kudu menta di hampura mah kudu kuring ieu mah geus ngariweuhkeun ka maneh jeung pamajikan maneh ulah kitu Kang ulah bunga kuring mah bunga lamun bisa nulungan batur hayu di ditu sarena atuh nya harita jung oding jeung Oning meh bareng nangtung terusna nuturkeun Asep ka tengah imah kasampak pamajikan Asep euker ngamparkeun karpet mangga Kang atunya istirahat heula di dieu lumayan 2 jam oge deui yeuh 2 jam oge karerehkeun kacape ngalempengkeun cangkeng kitu tah Akang hatur nuhun pisan nya Neng katampi sagala kahadean anjeun sakeluarga ka kuring teh komo jeung ka pamajikan mah nya cek oding nganuhunkeun ka pamajikan Asep harita nya ukur unggut bari mebetkeun imut ka oding jeung Nyi Oning Asep mah lempang deui ka hareup rek ngoncikeun heula panto. Oh Kang,
Geus nya kitu pokona mah nya. Kuring mah rek nguncikeun lapan to bisi aya maling. Terus mareman lampunya. Heeh. Sok we sing Jongjon nya, Jongjon. Nya kitu mah Asep amitan ka Oding jeung Nyi Oning terus nuturkeun pamajikana asup ka kamar. Sanggeus ditinggalkeun ku Asep jeung pamajikana goledag Oding miheulaan ngagoledag kana karpet. Nyi Oning mah kerah kah wae ngahulang nginget kana impianana harita. Nyai hayu gerasare nyai kalah ka wae ngahulang pamali geus peuting ieu teh lila keneh kabeurang. Cek Oding nitah ka pamajikana goledag we Nyi Oning. Ngagoledag gigireun salaki bari menerkeun simbut terus ngarengkol neuteup ka salakina harita. Ari nyai. Nah, kalakah nempokeun wae atuh. Lain geura peureum ieu. Lain tadi teh capek. Kang, teu daek peureum nyai teh Kang. Kumaha tuh? Gerasare atuh geus peuting kan bae. Geuning kieu ayeuna teh Kang, urang teh ayeuna kasasab ka dieu Kang. Ngadon teu pepuguh, ngadon meuting di imah batur. Jalema Kang mun kenal saliwat, lain dulur lain baraya Kang. Malah teu wawuh, teu kumaha, ujug-ujug kabawa ka dieu urang teh Kang. Ieu mah kumaha Kang? Ari nu diajak ngabangkong manehna geus tenembalan harita. Red Nyi Oning ngareret ka salakina. Dasar geus tibra jelema ge, borona mah ngocoblak wae nyai teh. Dasar akang. Nya Nyi Oning mah bakat ku tiris nyalecep. Manehna dikurubung wae make simut. Antuk nama sare oge. Sora azan subuh mimitik kadenge ti Masigit golotrak. Aya nu muka panto ti lawang kamar tukang harita. Allahu akbar. Naon eta teh ieu ngajoplak di tengah imah. Anis udang sia teh Anis. Sora gogorowokan di tengah imah harita. Brai pamajikan Asep mukakeun panto kamar ukur di sasamping teu make baju kituna. Anis, nah maneh teh ieu teu make baju. Terus eta lalaki saha sale di tengah imah ieu. Bawa maneh teh keur peuting ngasupkeun lalaki si ari maksud mak ieu ulah gandeng atunya ulah sok nuduh wae ka abdi teh mak. Eta mah rerencangan Kang Asep ngiring meuting. Tuh anu digigirna teh pamajikanana mak. Ulah gandeng ieu mak bisi hudang karunya ieu. Batulna si Asep geus balik nyai. Atos ieu mak keur peuting. Nah, maka jelema ka imah atuh. Buah jelema sabener ieu. Mama ieu sok ka mana wae aing ngomong teh mak. Geus buru kacai ka ditu mak. Keun tatamu mah sing kasare wae karunya mak. Karek oge sare bieu teh ieu. Mitoha Asep kituna gogodeg lempang ka tukang. Brai panon poe sora hayam geus patembal-tembal kitu deui sola jelema di luar.
Bray si Oding bentak di sasaran digigireun anak geus teu kasasar harita nyah korejat wae. Nya ka mana si Oning? Garendang si Oding harita. Ae akang atau sudang Kang. Hayu mumuluk heula Kang. Sakedap deui abdi nyaurannya Kang. Kang Asep, Kang Asep. Cek pamajikan Kang Asep kituna balik ti warung. Bukna masih baseuh tos diangur, tos diangir kituna blus wae ka kamar. Ae. Nah anu tadi teh tananyakeun ka mana si Oning. Kalah Kang ngarareskeun buuk nu baseuh nya sahanya tate duh lieur. Barang keur kitu jol Nyi Oning lempang ti tukang gek diuk digigireun salakina. Akang kunaon atuh ngalamun wae? Jurig burug teh. Sok reuwas maneh mah Nyai. Ih, ari Akang majarkeun kuring teh jurignya. Lain jurig ieu, lain. Nya lain. Nya tos di mana tuh Nyai teh? Tos mandi rareged tuda Kang. Akang mandi moal ieu. Di mana? Di Caina, kamar Caina di mana? Itu anu pantona melenge geningan Kang. Nya. Kang Ece geus hudang. Erek ka cai hayu atuh bareng. Nya rek milu ka cai lah sakedeung. Nya hayu atuh. Jung Oding kituna hudang kelempang ka tukang. Si Oning mah ang diuk wae. Meresan salimut ukur sare. Aduh wios Ece. Keun ku abdi nya diberesana mah teu sawios geulis. Memuluk we heula nya atos meser surabi jeung ulen. Mangga dipayun atuh cek pamajikan Asep kituna bari nunjuk karohangan tamu. Aduh mending ngarepotkeun ieu. Henteu mangga abdi nage tuang heula caina ieu nya mepeng haneut keneh. Henteu mangga nya atuh dihareupan dihareup cek pamajikana harita. Nyi Oning ngareret ka kamar cai acan aya kaluar salakina harita. Mangga dileueut Akang ieu. Nuhun Nyai. Nya nuhun Nyai. Cek Oding bareng kituna rutret ke tengah imah. Nah sararapi ieu teh Neng. Ari emak sareng abah nya ka mana? Atos mangkat ka sawah isuk-isuk parena keur dipanen ieu. Aduh paingan we atuh. Mulang kalembur bade dibuat di sawah kitu. Nya Kang ngan ayeuna mah
moal waka mantuan heula bade jajab cenah akang kaditu nya hapunten wae nya ngadiweukeun ieu teh teu sawios Kang teu sawios nya gancang carita saenggeus memuluk kitu mah Jung Asep jeung Oding katut nyonit amitan wae ka pamajikan Asep harita. Oh Neng, akang bade ngajajabkeun heula nya Kang Oding sareng ieu Ceu Oning. Dungakeun nya sina aya jodoh mugia paniatan Kang Oding hasil nyai. Mohon Kang, mangganya hati-hati di jalan atos hasil mah gancang mulang deui Kang. Oh nya atuh siap. Geus kitu mah pamajikan Asep terus nyium leungeun. Terus sasalaman ka Oding jeung Nyi Oning. Saenggeus kitu mah Asep jeung Oding katut Nyi Oning arindit ninggalkeun pamajikan Asep nu teu kicep-kicep nempokeun nu jadi salaki. Kituna ngabring lalempang muru ka pangkalan ojek sabab lembur eta teh aya di pelosok teu jauh ka jalan raya taya angkot nu liwat ukur ojek ngan hiji dua kendaraan pikeun kaditu kadieu gukgek di kana ojek harita galeyeng indit sapanuduh Asep harita nya ireun di jalan raya jut turun terus naik kana angkot galenyeng angkot indit deui. Jauh ieu teh Sepnya jauh pisan jiga nama. Oh nya Kang turun dina angkot urang teh naik deui ojek. Da sami rek asup ka lemburna oge teu bisa kana angkot. Jalana nanjak ka luhur. Jaba imahna ditonggoh teu bisa ku kendaraan. Kudu lempang we kaluhurna kitu tah Kang. Eleuh abong jalma sakti nya meni mencal di imahna ge jauh ka mamana nya eta teh. Nya sanajan kitu anu datang ka dinya aya we unggal poe mah tara sepi anjeunna mah. Nya Oding geus kitu mah ngareret ka Nyi Oning katempo sepa sieun besi impian kealaman ku di Rina. Nyai sing yakinnya urang pasti hasil. Anya Kang mudah-mudahan. Oh kiri Kang kiri Kadenge sora Asep kituna menta turun. Cerut tiluana turun dina mobil terus mayar ka supir gek diuk deui kana ojek nu mangkal. Galayang dua motor indit asup ka Pelemburan. Jalana ge meuni ruksak loba batu anu patulayah jaba turun naek deui. Sanggeus ngaliwatan lembur Cibatu Asep menta turun Oding gancang mayar dua ojek terus indit ojek indit. Kamana deui tos di dieu teh Kang? Oh lempang ka belah ditu Kang hayu. Kituna nunjuk kana jalan satapak di papai jalan teh beki luhur wae teka tempo aya lembur atawa eueuh di luhur loba batu gede. Sep apaan taya saung butut acan di luhur teh gening. Oh ya Kang aya ngan teu katingali di dieu mah. Hariem ku tatangkalan. Dada ka tengah imahna ieu mah nya tenang wae. Mani keeng euy. Keeng kieu hawana oge.
Sakit masih kene jauh ti mana ieu teh? Kang, kuring mah sieun nya kumaha ieu teh? Ulah sieun-sieun nyai. Nya Kang, kuring ge sieun ieu. Ulah sieun tenang aya Akang. Geus kapareng atuh nyai, Asep. Kasep karunya nya, karunya ye ka kuring. Nya karunya nyai ka Asep tuh. Sajauh-jauh nganter. Urang samet dieu meureun ajakan balik deui mah kumaha nyai. Cek oding tengges kituna ngomong ka Nyi Oning. Beh Nyi Oning teu ogoan hayang balik. Hayu atuh Kang. Cek bisi kaburu panas lempangna. Nya hayu atuh hayu. Lempang mapai jalan nu tarehal meh bae Nyi Oning labuh ngagolosor ka handap karita. Aduh hati-hati nyai lempang teh make labuh sagala atuh kos lain we kolot. Ari Akang puguh jalana kieu geuning Kang. Aduh sok nyalakeun nyai. Ari nyai kos tara wae kaleuweung bae. Apan sarua ieu ge jiga kaleuweung. Ari kaleuweung mah tepati nanjak teuing Kang jiga kieu. Ieu mah ieu alabatan naik ka gunung Akang. Itu tuh sakadang deui. Urang nepi atuh nyai Akang. Cek Asep sabari areng ngahap. Tuh nyai alhamdulillah sakedeng deui. Enya eta teh Kang. Hai alhamdulillah. Nyeh Nyi Oning seuri kituna teu sabar hayang gerak nepi. Sugan wae aya cai jeung nginum mending geus nepi ke di luhur mah engke. Saenggeus nepi ka luhur kasampak pamandangan nu kacida endahna. Pilemburan atra pisan katempo ti luhur ngan imah nu nu ditujuna tacan katempo. Harita culang cileng Asep nitenan sabudeureun patempatan. Ya Allah, meni endah pisan nampa pemandangan asa tiis kana pikiran bongbong kana hate paingan eta jelema pinter teh milih etaeun di dieu ngeunaheun geuningannya sanggeus di luhur meunaheun komo cek oding sabari rurat-reret ka handap kituna. Anja kalungkul kuring teh teu boga HP. Mun boga HP pasti selfie. Pasti diuploadkeun kana Facebook. Pasti komo kana TikTok manya. Aduh, resep ya lumayan pemandangan. Ari si Asep kalakah bingung bisi nyasab. Tapi rarasaan mah bener jalana geuning imahna teu katampo. Ari itu saung naon? Pokna Nyi Oning nuduhkeun saung butut anu katutupan ku tangkal nangka harita. Geuning di dinya imahna teh. Aduh, paingan teu katempo nya. Aya takal nangka geuningan. Geus harieum ayeuna mah tudah. Hayu Kang ece, urang ka ditu. Nah, maneh teh poho deui kitu imahna ieu. Nya, atos 5 tahun kuring teh kada ka dieu deui. Harita nganter saha ka dieu eta teh Sep? Milu we jeung tatangga kuring anu bade nyalonkeun kuwu. Hasil teh kitu. Nya hasil rek nyalonkeun deui cenah. Rek nambah 2 periode kitu tah. Aya wae nya. Si Oding makin percaya yen manehna cenah bakal hasil. Ayo atuh buru-buru wang ka ditu.
Cek oding sumanget hayang gerak-gerak buru paamprok jonghok jeung nu jelema nu disebut pinter. Nya hayu atuh Kang, hayu geus teu sabar Nyai mah saenggeus dihareupeun imah kacida sakumna. Angin tiis nyalecep kana awak sanajan panon poe moreret, tapi hawa tidinya piis kacida dangdaunan aroyag katebak angin. Anu masih ngahiliwir es tuning matak betah. Oh, Sampurasun Aki. Aki Sampurasun. Terila rada lila Asep ngagarawan sabari keketrok kana panto. Reket sora panto aya nu muka brol. Sampak hiji lalaki tengah tubuh ngajenghok dina jero panto. Aya naon euy? Datang ka dieu. Cek eta lalaki nanyaan kanu datang. Oh, Aki, bagja Aki. Bitiasa paamprok deui jeung Aki. Teu sangki geuningan. Aki teh masih keneh jag-jag. Sehat waringkas sapertos baheula. Cek Asep kituna sabari rurat reret. Nah ari kitu teh. Ari sia teh ngarep-ngarep aing modar kitu ha. Oh, meni ambekan Aki mah geuningan. Pawasaha kadatang ka dieu atuh. Iya, rerencangan kuring ti kota ngagaduhan maksud. Nyaeta hayang usahana lancar babari kitu Aki. Atuh. Rek naon datang jauh ti kota. Datang ka dieu lamun teu boga maksud jeung tujuan mah euy. Heug asup ka jero tah kadeuleu ka dieu. Hatur nuhun Ki. Hayu Kang ece atuh lain molohok wae. Nyi oning molohok kituna teu kicep-kicep. Aki-aki nu aya di hareupeunana nyeplas pisan jeung nu aya dina impianana harita. Asep terus miheulaan asup ka jero imah disusul oding. Rek ngalengkah satwae gancang Nyi Oning matot leungeunna. Aya naon Nyai matot sagala ieu? Aya naon? Kang, eta jalmana Kang, sarua pisan nu aya dina impiran kuring. Moal naon kitu Kang? Kituna ngaharewos. Ari aka ai Nyai. Jodoh mah berarti ari kitu mah jodoh Nyai. Ayo asup kumaha engke wae syaratna mah nu penting ayeuna usaha urang teh kudu hasil Nyai. Inget imah jeung pakarangan urang lamun tak bisa mayar hutang budak rek cicing di mana Nyai. Di singsieunan kitu mah ku salaki Nyi Oning teh daek asup gugek dariuk gigireun Asep nunggeus miheulaan sila hareupeun eta lalaki nu keur diuk. Nyang hareupan waktosna seep. Aduh waktosna kabujeng seep cenah nya. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka gan 17-nya. Mangking ceuk ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca